Aduh, bisa-bisa ya tadi beak malah kelar tanah kicara nama kumaha dewe keker anak incu jaga keturunan kieu cara nama dewek kudu ngalakukeun hiji hal anu keur mata nyegah banar-banar tanah kita sarawan kieu cara nama bisa-bisa urusan jeung dewek diantep gue beak tak jalan hiji nama berarti dewek kudu konsep kumaha ieu carana keur ngalawanan maklar gitu.